Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping tadi selempak, kakuping tapi teu kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mareme ngan buahna kesemek, rame ngan jiga nu aramek. Bismillahil awwal qabla kullil awwal wal akhir ba'da kullil akhir. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Alladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Al-ayah sadaqallahul azim. Pini sepuh para tokoh masyarakat, hadirin kaum muslimin wa muslimat tinu taat pikanu edan. Sabab ya nu hadir rupa-rupa ya nu cager, nu bager, nu lieur aya pasti. Alus kudu kabeh aya, nu cager sing beki cager, nu lieur sing jadi cager. Kan itu manfaat pengajian teh. Alhamdulillah janji Kang Kusnadi ngonang sim kuring genep bulan sakali gara-gara HP-na leungit di Malaysia. Nomor kuringna leungit jadi buntu, ari kuring rek nelpon gengsi gitu. Tah kamari sim kuring nelpon deui meuni cing pangangkatkeun tah ngahalangan eta tah kitu angka tuh pan jadi jelas. Alhamdulillah sim kuring kamari silaturahmi nelpon sasi kamari teh meuni anjeunna teh ngajenghok bari jiga nu bunga. Alhamdulillah ayi cek kitu. Akang teh leungit HP di Malaysia cek kitu. Resepeun meureun Kang HP-na alus sing nu beli mah alhamdulillah digolerkeun ge nu nyokot da goreng HP-na. Itu jadi silaturahmi nyambung deui langsung anjeunna nagih geus lila urang pada heran cek simuring mangga milari waktos. Alhamdulillah waktos ayeuna. Jadi teh meureun sawengi deui ayeuna jarang wengi isuk kuring teh aya keneh di Indonesia teh. Ngenjing wengi sim kuring bade ka Kuningan, bade ti Kuningan teras keras ka Cengkareng. Margi dinten enjing na sananya Salasa dinten Rebo enjing-enjing sim kuring bade umroh pidoana ti sadayana mudah-mudahan sing sehat balik di tanggal 24 tanggal 25 geus ngaji deui jadwal pika bulan Agustus tinggal sapoe deui nu kosong tanggal 21 jadi pengumuman bisa anu ngonang wayahna tanggal 21 we tah lamun erek bulan September maklum payu wae uing mah teh kumaha da. Ibu bapak kaum muslimin wa muslimat sim kuring ya ceramah ya dibere materi ya ti duanana ti Kang Kusnadi jeung ti Kabag Kesra ya. Kabag Kesrana Kiai sakorep ti IAIN kabeh bareng tah. Kusabab kitu tadi mere PR ka kuring. Pertanyaan Sayyidina Umar naon maksiat naon geus pigawe kumaraneh kan eta. Wassalam we. Eta teh kan kudu dijawab eta teh. Jadi bagian aing nu ngajawab teh gitu. Iya gitu, enggak ya Kabag Kesra kudu mere duit gede ka urang ngiling kuna naon gitu. Sabab ya hebat ya. Jadi jujur rek ngaji teh tadina lain ieu ngaji teh kabaksa we beta mikir aing kudu ngaji naon. Ngeus kurang judulan aya ngajina. Dina raga syukur nikmat baiat terbentuk rada reuas tadi ngadenge baiat teh. Sugan teh baiat naon sabab lainna loba nu bebeatan. Tapi mah baiatna baiat singketan ternyata barisan kemaslahatan umat bener dah kudu ngamaslahat percuma da masing ajengan jamrong oge alpiah kat nasirajam uli tamule pasti akeneh jeung ajengan sejen mah anger we nu pasti mah dibenci Allah gitu nya kitu ari ilmu nyalametkeun gitu da loba ajengan barsiso ge wali cilaka tungtungna barsiso teh kumaha ajengan pada herang atuh. Jadi ulamun ajengan tong ngerasa sombong ku ilmuna, nu beunghar tong ngerasa sombong ku hartana, nu bodoh mah komo tong sombong palebah mana sombong keunana. Keur bodoh goreng hirup deui.
Sabab kadang-kadang ya jelema nu boga ilmu kadang-kadang hese tepina ka Allah teh kasabab dikahalangan ku ilmuna. Loba kiai santrina geus loba pasantrenna gede gitu kan, tapi kadang-kadang salatnya diakhirkeun paneuri asup ka masjidna oge kapiheulaan ku santrina. Santrina salat tahiyat salat qobliyah ajenganna mah datangna teh geus rada lila we dan menyebutna ge da can aing macan waka qomat. Santrina geus adan geus salat qobliyah ajengan mah modal keneh we di imahna. Paduli ting da can datang aing macan waka qomat. Pan eta teh geus kahalangan tetepina ka pangeran. Datang ke masjid paneuri langsung nitah qomat ka santrina, santrina ngalabati ajengan mah pan teu ngalabati da langsung salat fardu qobliyanan. Teu pan eta geus keok teh ku santri amalna teh gitu. Ya contoh leutik matak nu hengat matak tetepi ka pangeran nu boga ilmu bisa ku ilmuna tetepi. Ilmu bisa nepikeun ka Allah tapi ilmu bisa ngahalangan tepi ka Allah. Lamun eta ilmu dijieun kasombongan. Gitu. Nu beunghar sarua matak baiat kudu jadi pangeling-eling. Matak tadi syukur NU Persis Muhammadiyah ngahiji ganti anu mah ulah nyebut NU Persis Muhammadiyah, NU Persis Muhammadiyah. Tak gitu kan sarua. Ya Muhammadiyah Persis NU kan beres itu. Jadi ke para Persis baheula Persis mah terkenal pasok resep kana ngabebener batur teh gitu kan, ngabebener niat nama. Nah gitu kan model bid'ah hurapat. Alhamdulillah ini mah paradigma Persis hebat. Ketua PP Persis dengan ketua Dewan Dakwahna termasuk Profesor Dr. Abdurrahman. Nah, alhamdulillah paradigma Persis sekarang berubah, yang dikedepankan adalah ukhuwah. Jadi persatuan yang dikedepankan. Sebab berarti baheula nyarek nu sholawat, anger we nu sholawat aya gitu kan, jadi pan anu teu beuki anu sok beuki sholawat tong sok nyorokan kan anu teu beuki mending ngahiji di beat siga kieu bener teu. Persis Muhammadiyah NU bareng kabeh ulah oi Persis Muhammadiyah NU ger rame ari nu ngade kubu ngajar dogo wae pan lieur. Gaslah urang judulan ceramah jujun penting ayeuna judulna mengapa Indonesia dilanda bencana geus eta judulna. Ieu da bongan nu tadi tak kabag kesra nu mancingna gitu guys. Ari teu nyambung bisi majarkeun jujun butak gitu tah. Pane ajengan mah kudu jiga Khairuddin masak naon we bisa gitu tah. Ditangtang ngadadake kudu bisa gitu. Komo cek protokol dipanas-panasi cenah nu sambutan geus kitu komo jujun. Lamun uing tulalit jeung nu sambutan kan riweuh. Majarkeun ajengan tekstual bahwa ti imah meunang ngapalkeun gitu kan kata-kata. Judulna teh mengapa Indonesia dilanda bencana eta judulna teh nu tadi urang ulangi bencana timiti tsunami Aceh, tsunami Pangandaran, gempa bumi Jogja, gempa bumi Nias, lumpur lapindo berantas menang ngebor si Inul tama. Ari si Inul urang mana sia sok? Urang Sidoarjo, ari lapindo di mana? Heuh eta mah isyarat ti pangeran mah kudu dijabarkeun atuh. Da bongan dibor lila teuing di kitu nya muncrat atuh kaluarna ge gitu. Nah, encanu tadi kecelakaan timimiti pesawat laut dan udara laut dan darat. Wah kareta labuh wae cacak lempang nang oronang labuh kamu meri nantung kareta. Pesawat ragrag Adam Air mah bika teu kapangi nah gininya. Begitu Adam Air Amerika sombong datang, tenang masyarakat Indonesia, Adam Air pasti ketemu sebab kami punya sonar canggih. Legeg seminggu kemudian pengumuman telah ditemukan puing-puing pesawat yang diduga adalah puing pesawat Adam Air ditemukan oleh seorang nelayan bernama Bakri. Hakan sia kapangina ku si Bakri nu teu moal naon. Asep Sunandar teh ngigelkeun si Cepot tadi Bandung di ngigelkeun wayang. Cek si Cepot teh ngomongna teh kieu. Terus Amerika ka mana anjing? Cek si Cepot teh ngomong. Garuda hayo milu ngaramet di Jogja dibere landasan hayo kadang di sawah atuh riweuh. Kapal laut Levina kaduruk geus kaduruk teh dikerlep deui riweuh tapi ka Menteri Perhubungan pika bodas huisan eta hatana jasa akhirna bakat ku teu sanggupeun pika diresapel eta ku presiden. Nah SBY lieureun SBY teh ji ku ngapa ge bingung serisot eta mah keur ngabungakeun masyarakat we apaleun dalil SBY teh yen tersenyum teh ibadah. Nah jahat nama prihatin SBY teh ji saha si presiden nu teu nyaah ka rakyatna kabeh ge nyaaeun kan serba bingung. Lopindo berantas we kumpulkeun tim ahli profesor ahli segala macam teu kajawab.
harga tengah jawab, kemaksiatan tengah jawab, sakabeh tengah jawab. Ini ngadenge penyakit SBY rewas deui geus aya anyar deui we tengah jawab kan. Tah, urang Islam mah di mana akal geus teu bisa ngajawab, ulah nganalkeun wae akal. Maka aya nu kudu ditanya ku urang wahyu. Ya, makana penting ayeuna urang jawab, nu ngajawab dari akal. Sababun si Jujun ngajawab na make akal, boro-boro Jujun profesor teu ngajawab, komo ku Jujun calon doktorna oge keur kuliah keneh. Karek MAG geus beres, MAG mah tamahan sia menang kuliah aing teh 3 tahun protokol. Pan baheula ge ngomong teh Pak Kusnadi gini engke mah protokolnya bakal lebih panjang nyebut teh. Baheula mah dokter Andes eta geus namahan dokter Andes Jujun Junidi MAG. Engke mah doktor Jujun Junidi MAG. Engke mah pake profesor